hiji jeung kopi. Rokok super sabungkus kopi hiji. Buru nasi sananya. 5.000 jeung maneh. Halo? Ya? Oh, nya. Abi kadinya, kerap deui nya. Antosan. Aneh gitu. Kemana, Bah? Iya duit urang, San. Eueuh, San. Sabaraha, Bah? 50.000. San, ningali teu? Iya sia, kumaneh pasti ragam kumaneh pasti dicokot ieu mah. Gimana duit? Bohong ieu duit Abah ieu mah. Ragam kumaneh dicokot turun. Gimana duit? Bapak Kumaneh ti mana ieu nu urang? lu bapak urang tidak meuli rokok. Aing paling ge ragam kumaneh dicokot. Sia teh. Bah, bisi ngadat pa aing. Teu sieun aing mah Iksan, sok bejakeun we ka bapak maneh. Si Iksan meuli rokok teh lila-lila teuing kehet teh. Iksan. Geuwat atuh lila pisan. Kamana kopina? Dipala ka lupa wakil jirabing. Nah dipala kumaha ket? Dipengen ta cenah duit manehna cenah lurah agran. Duit kumaha ti mana? Tuh ini tutul dipesakan da. Ku Mangjek? Heeh. Mangjekna ka mana? Tadi tukeun tuh. Iya Bang susul. Sok nyusul. Oh iya apa nang mentinya? Untung ka panggil deui duit teh ku si Iksan dicokot. Sar, beli rokok Sar. Sabungkus Mangjek. Sabungkus biasa. Oh siap. Ya, berita. Jek. Duit aing dipepen tali 50.000 aing kita meuli rokok jeung kopi. Ya, justru duit kurang. Leungit ku si Iksan pasti dicokot. Nah, si Iksan nya nyekelan duit 50. Nah, aku si Iksan kumaha eta mah ti aing ladang main aing tes main dangdut. Aing Mangjek leungit tadi mana? Aing poho deui teh di mana pokona mah duit aing eueuh. Si Iksan nya nyekelan duit 50 nya pasti ku si Iksan. Eta mah duit aing kita meuli udud jeung kopi na kumaha teh angan sing bener Mangjek mana kalakan aing bawa. Eta duit aing ku si Iksan pasti Jangan mual. Mu aing eta mah 50.000. Cepet Bang. Enggak ada mana duitna kalikeun. San, dia lah duitnya San. Ya lo kona. Yap jangan. Di mana tadi lemitna? Ya teuing aing teh apa? Banyak jangan. Duit aing mah di mana tadi Mangjek na? Aing teh dia mah doyok tadi teh aing teh ngebot tadi dia. Ini tadi itu. Tuh, udah lah tuh duit tuh. Ruak rayana duit batu set teh. Wah, ini gebret aja dah. Maafin atuh. Montong gitu. Punten San, sing bener. puntennya. Mangjek udah salah sangki. Anjir. Ganti ku si Iksan. Jatuh. Well. What is that? Bye. Nakasabingan naon, aki-aki rabingan bulak-balik wel goblok dah yang di wel kan gua aing da. Ada buan jalma teh lila-lila teuing goblok teh aing geus asal ieu teh. Lemok sia teh pengaruh wel ka aing tah, beak bensinnya. Iya, Bang Doyok. Naik ke mana atuh? Bulak-balik sana sini bawa kandang manuk. Ini gini Bang Doy, mau ikutan lomba berkicau BA7 Maung Bandung yang diadakan oleh Polda Jabar. Bang Jack, lombana di mana gitu? Diadakannya teh di SPN Polda Jabar Cisarua Bandung Barat, Bang Doy. Jauhnya oi. Iya jauh. Bang Doy, ini menawi punya ini teh nambut dulu lah uang buat bensin Bang Doy. Sabaraha Bang Jack? Sebanyak 50.000 aja Bang Doy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Malah aya leuwihan Bang Jack. Udah kayak nawarkeun ke kawan tah. Jang di dieu malah aya leuwihan cukan terek aya leuwihan pas-pasan duitna. Jadi gak bakal merek. Pan pas-pasan eka duitan kebon bisi teh tulus. Anjing kana saya udah atuh. Kenapa atuh ditebong-tebongin sia teh duit? Ih, pan urang poho. Sugan terek aya leuwihan, tadi mek dibere 100 mah. Ai. Nah manuk naon gitu anu dilombakeun Bang Jack? Yang dilombain teh banyak, ada kacer, ada cicak ijo, murai batu, banyak dan lain-lain, Bang Doy. Ari Mang Jack boga manuk naon gitu nu dek diadukeun. Aku mah bawa manuk kenari, Bang Doy. Di mana manukna? Ini.
Mana Mang Jack manukna? Hah? Nah manuk naon Mang Jack? Kenari. Ah, manuk saya mana Bang Doy? Wah, Kuda ieu na ge locot tadi rek teh ibar kumaha? Aduh, aing manukku ini mah gak bakal jadi ikut lomba teh tuh. Enggak. Aing Sudah balaga pisan. Kaditu kadia mah motornya heueuy ibar manukna ge. Kudu narik mau manuk mah dikurubungan ieu tadi kurilingan. tadinya saya mah yang penting kan banyak door prize ya Bang Doy. Bawa kenari juga, mau eleh, mau enggak juga gak apa-apa. Yang penting dapat door prize. Aing Ada apa hadiahna? Banyak, ada umroh, ada mobil, ada motor. Ada laptop juga ada. Atuh ang neangan we apa aing kiluan juga we ka umroh. Aing ini manuk aing dulu kemana ini? Mak. Aduh, aing. Ya. Aing boga manuk di pipir hiji. Manuk naon? Japati ade. Oh, goblok. Ajig naon nu dirasa aki-aki manuk ya kurung na bawa ya. Kok aja melek kurung nama. Salam satu hobi aja. Well. Wal. Kecil. Si Faisal di mana sok ulina? Ibu nama sepi kafe eta baru teroris. Di dieu nya. Benar. Ya betul. Ayo. Ningali budak aing teh. Aing geus neangan si Faisal teh isuk balik. Aya perlu karu. Budak aing sarua teh isuk teh balik-balik. Heeh, cek si Acil cenah sukulin ka dieu ka kafe Barles. Budak aing itu. Dieu. Naon urang mah gue rek neangan heula budak urang si Faisal. Buat di dieu Di dieu Acil. Ya. Bawa budak aing ge diajak ulin ku si Faisal. Nyawa teuing pan aing teh nyaho di teangan ta jeung si Kancil. Ayo ulin jeung sa Kancil. Da apal ulin naman sok ka dieu. Ningali teh budak aing teh budak leutik. Jangan panggil aku budak leutik, Paman. Aku sudah buluan. Biasana masuk ulin jeung sisal da siga nu barogoheun. Ari barogoheun mah geus wae Mang Jack, uang kawinkeun, uang nanggap dangdut aing kena bak kreog, wayang ku aing saminggu hajatna gerek. Hah? Tah kayang cuy aing kudu bebesanan jeung sia mah tuh doyok. Erek nanggap dangdut nanggap aing 7 pote ge. Teu hayang. Anak aing mah erek dikawinkeun jeung anu beunghar. Aya tuh orang Bandung nu resepkeun. Goblok sugan, ku aing ditawaran sabener-bener padoli teuing aing geus Faisal ge payu. Awewena geus sok ulin mau mobil heuh. Sia teh pabalagaan. Oh jangan, saya kabaturkeun. Bisi aya bisa hayang kan aing masih hayang aing mah. Bari noge anak naon sia? Geus kau keselain kolot para sia. Iya tuh dah. Anak aing mah lontong sia teh. Aing kasih anak baru. Gimana atuh? Ini dari tadi bapak aku nelponin. Bisi kesini nyusulin. Sarua pokoknya. Bapak saya ge nelponan wae ngan teu diangkat. Bah, tapi keun wae nya kumaha kewe. Ini enggak apa-apa ya, bilang kita main lah. Anak aing mah balik ka anak aing. Sarua anak aing oge loba ieu awewe mah. Anak aing mah kabogohan teh loba. Sarua anak aing geus Faisal ge. Hayang aing bebesanan jeung maneh teh badoyok. Sal. Mana mari teleponan ku bapak teh diangkat-angkat. Sama. Aduh. Sia teh. Cecer. Bapak neneangan teh isuk tidur. Cek aing yo kawinkeun wae aing barudakna barogoheun mah. Teu hayang badoyok aing bebesanan jeung sia. Marukan aing hayang pisan. Hop, guys. Tidak udah ketik. Guys. Aing teu hayang sia teh. Sarua aing teh hayang. Balik sia teh. Aku bebarengan we jeung si Isa sia teh. Nyaho bapak teu satuju nyaho teu. Naon deui? Lontong pisau Geus. Rok. Maksudna mah lontong sia teh goblok. Sia. Teu menang diatur mah glut jeung aing kabeh. Ya, batur mah meunang sing meunang atuh. Fokus. Sok kunci. Astagfirullahaladzim. Udah ninganan. Itu si itu teh deuleu. Goblok teh. Udah angket. Nah, babal teh ka aing. Aing ulah ngerakeun keur goblok. Rumah sakit bawa ka dia buru.